Nurani di kelas 11 MIPA 8. Bade nyanggakeun biantara anu temana teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu di mana urang tos dipasian kesempatan kempel dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin nu dipika hormat, dina waktu ieu simkuring bagi ngadugikeun biantara ngeunaan virtual reality. Virtual reality atawa realita nyaeta salah sahiji fitur anu masiehan pangalaman simulasi anu mirip pisan jeung dunya aslina. Contohna urang sadaya tiasa ningali laut sanajan urang nuju di mana wae. Virtual realita tiasa dijadikeun sarana hiburan. Teh jangan sakur sarana hiburan wae. Virtual realita oge dijadikeun sarana pendidikan. Contohna kamiliteran, medis, jeung pendidikan anu ngabutuhkeun subjek gambar. Sistem standar ngagunakeun virtual realita nyaeta handset sareng layar alit. Handset fungsina ngaluarkeun suara nu jelas jeung nyata. Layar alit anu digunakeun dina mastaka fungsina ngaluarkeun gambar visualna. Aya oge nu nggunakeun layar ageung jeung speaker. Biasana mah disebutna 3D atau 3 dimensi. Ieu oge salah sahiji nu ngagunakeun fitur virtual realita. Masalahna aya wae anu nggunakeun fitur ieu ku cara negatif. Anu dasarna fitur ieu didamel tujuanna kana hiburan sareng pendidikan, kalahkah dipake anu teu sakuduna. Mun sakitu wae biantara anu simkuring dugikeun, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.